lamun geus gila sesuai jeung aturan akhrijhu badunya min qalbika fa innila ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun ku maneh cinta dunia di jero hate maneh, sanyana kaula moal ngumpulkeun cinta kaula jeung cinta dunia dihijikeun di jero hate. Mun ente cinta dunia berarti teu cinta Allah, mun ente cinta Allah berarti teu cinta dunia. Mulai kuari ngageser urang ti mimiti disederhanakeun pait. Eta teh pait nu mantak perjuangan eta leuwih tibatan perang lantaran ieu mah terus wates wangeuna datang ka maot maksud. Berjuang eta pait jasa lain lalagaan terus urang menghindar ti jelema, menghindar ti syahwat, menghindar ti lazat, menghindar. Urang bisa babarengan jeung makhluk tapi menghindar jago. Ketika orang teu bisa uzlah. Ayana uzlah teh lain sa uzlah-uzlahna orang moga maksud. Jadi henteu meunang ku urang datang-datang uzlah bae teu meunang. Nu mantak diperdebatkeun di universitas tentang uzlah, kok ada uzlah sementara syariat kan ini harus bergaul muasyarah. Sementara ada uzlah, moal kabahas lantaran lain perjalanan. Dua tangka ira ge moal. Nah, ketika kebutuhan urang teh ka Allah, pasti jelema bakal hayang uzlah. Mau tidak mau kudu uzlah imah di imah bae teu bergaul jeung batur uzlah ngaranna. Wa imah langsung ka gunung Kaleung. Eta teh mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kumaha rapihna bing beresa kecerdasan urang. Ketika urang cerdas, datanglah usul berubah perasaan. Karena dunia geus teh haya jeung jelema geus mu ngadenge suara jelema geus mu. Nah, tidinya lah instruksi ti Gusti Allah. Balik deui maneh ka masyarakat, balik, wajib maneh balik. Lurus-luruskeun makhluk. Anu perlu syariat-syariat, nu perlu thariqah-thariqah, nu perlu hakikat-hakikat. Maneh nungtun makhluk sesuai jeung kebutuhan makhluk. Nu butuh syariat tungtun syariat, nu butuh thariqah tungtun thariqah, nu butuh hakikat tungtun hakikat. Di mana geus aya kabeh. Kuari mah urang deuk nungtun hakikat kumaha aja urang lagi hakekok. Deuk nungtun thariqah kumaha urang lagi teu boga guru. Nungtun teh syariat tapi totorekatan, nungtun teh syariat tapi hakikatan. Ngagibeg atuh kajen ku kumaha. Mentak tita turun deui ka BG. Nah, kuari mah statusna wali. Geus teu cangcaya kajen ku kumaha ge ngirahin dituturkeunana. Ketika nyalateun teu kayang sholawat. Ngirahin kan? Ieu mah haju bae ngabisiki sing ade sholawatna nya. Ngade sing ade hitung pangitungkeun nya. Aing hitung 5. Emang 5 henteu saurangan hitungna 5. Mana jelemana usul ngomong aing teh hitung 5 padahal hiji. Bo kiai korupsi sholawat diririwaan sia kajen kumaha ge ngariung nu kadeuleu jauh Ambonna kitu keneh silaturahim nu kadeuleu teh berkatna tah eta lah nu cilaka. Tapi lamun geus cara tadi teh jelema geus saya embung kana dunia jeung makhluk teu tegep ngariung atuh sesuai jeung syiar. Kitu keneh magahan ngaji sesuai jeung aturan. Kitu keneh salat geus eueuh sama sakali mailul qalbi anu kecenderungan hati kana dunia hiji be Allah. Nah, kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ieu carita endek datang ka dinya teh pait pepegatan. Urang cicing di imah Jol be calon bupati. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol abdi aya kepentingan. Bade aya calon ngazam yang bade calon mohon. Aja urang sasalaman guriwel 10 juta. Nganeng bae urang ieu duit tok amat 10 jutanya. Ieu duit pan teu halal, ieu pan ieu mah duit sogokan. Jalamun teu boga maksud berarti lok sodaqoh. Cilok sodaqoh berarti nyada sodaqoh teh aya karna. Berarti kan cek dina Fathul Muin ge haram. Boro-boro eta murid datang ka kiai.
aing isin tas balik teu mere sodako eta teh pan haram cak Imam Zainuddin Malebari. Eta teh ku sakitu bagi haram komo datang calon bupati nu tadina tilok mere kuari datang aya karna mere berarti kan haram. Nah, geus ngajogrog di meja 10 juta. Dideuleu bae ku urang. Gede oge. Ka manakeun. Aduh, insyaallah. Abi lamun di dahar sabulan mah teu kudu balanja hese-hese. Teu kudu hese. Duh, kumanakeun. Wali motor dipake ku urang ditumpakan haram. Belikan ka baju aja dipake haram. Di dahar jadi kadang-kadang daging jadi getih. Wah, berabe. Kumaha ya sinya bikin ka kotok bae gitu. Kotok mah teu beukeun duit. Beukeun ka popan. Nah, jadi di catuan ku kotok-kotokna dipencit akur-akur wae. Urang bingung. Lah, cek yana jaga saya ieu. Lah saya batur maneangan ieu geus aya di imah. Ya halal mah kos ieu. Haram ge lamun menta, dibere ge waduh masalah, no problem. Waduh. Geus datang ka dinya. Geus mandeg datang ka dinya racun aya di awak. Jago ngaji nyana deleukeun. Jago ieu teh pelebak kituna. Jababari ngaji nama tu alpiah kurang sahe-sahesena ge terus diulik. Kabelah ditu nama nyai-nyaian mantek itu kene asal mau martil bae ge gampang. Ya, usul fikih dan lain sebagainya ngaji mah gampang, praktekeunana ge gampang, tapi pelebah eta ait. Sedengkeun di dinya bakalna. Sinaran ilmu mah di dinya. Eta rahasia pribadi jeung Gusti Allah tah mah. Geus teu kudu ditembong-tembong ulah ai di hareupeun jelema bangun hebat jasa. Popoyong kodan tawadu ain tawadu. Orenganan sakumaha ore koros. Sinar ilmu balaya. Jagokeun ngaji di dinya. Datang ka didarengekeun turun dipake bae moal kajeun kumaha ge yakinkeun moal. Racun aya di dinya. Atuh lamun jelema kabeh wararo ieu di Indonesia ieu kuari. Boho, ujianna pamarentah. Sieun atuh ka kiai. Kulantaran kuari mas kiai na teh diome ku pamarentah. Kama qala almarhum Zainuddin MZ. Cek Zainuddin MZ itu singa macan. Dia disegani dan ditakuti itu kan karena di hutan. Tapi kalau macan sudah ditangkap, kemudian dikurungin, ditonton anak-anak, disantai Zainuddin MZ. Iya kiai hebat sote ketika lu lompatan ti pemerintah dibere embung naon embung ai maka Allah sieun ketika kiai dikurungan ku Golkar diome. Ini kiai omean kita nih. Tuh, MZ eta hebat jasa. Braknya anak kurungan. Ngomong mah bisa mereka kurungan janda ge. Aduh. Tapi aja babalik janda mah bisa. Nah, iya. Iyalah keur carita. Naon kitu ngaranna sinar ilmu. Bisa sinaran sote Mama Satibi waro. Bisa sinaran sote Mama Bakri waro. Belah dieuna bisa sinaran Mama Asnawi Syahstawi Caringin waro. Belah dieuna Abu Yadimyati Cidahu nu mantak aya sinaran jaga gajina mah akur bae wah teu kaharti ku urang gajina. Urang kula gaji ditu jam 3 naon nu diombaca naon nu disurah teu kaharti. Keterbatasan urang meureun atawa nyarana ngaplong ka mana bae ngomong. Nu jelas mah teu aya kaharti aya henteu, tapi kosono bae hayang bae ngadengkeun waro. Aba ucu urang mencari tapatul muin di mamana akur bae. Fatul muin mah jak kitu-kitu keneh, surah lah tapi lagi beda sautak saeutik gayana doang, tapi kunaon teh dipake ka resep waro. Ngayangan lu polo nu bisa anjasa ambualaya. Sinar ilmu ketika aya racunan di awak moal aya nu ngadengekeun. Oh, ti lurah legleg. Di camat rau. Di bupati.
Waduh. Ada tak hitut-hitut. Gendek jaritakeun lalaon ge eta racun nu kadengena racun. Ketika jadi jaritakeun ku masyarakat teh jatuh lain dukun salat naon racun. Nyaritakeun dukun wudu jalain dukun wudu naon racun. Nu kadenge racunna. Saha nu daek sih ka racun? Nah, iya kan orang perjalanan kita tepait. Pepegatan yang televisi kuari mata sanggup. Aing macana daripada pepegatan yang televisi malah mendingan nah ngeusan bae hirup. Boh, wadak parah amat sih. Mukhalid. Jadi mukhalid di televisi. Pemikiran orang yang televisi mukhalid itu kayaknya apa dan lain sebagainya. Jararau. Pepegatan, lalaunan, setik, trek. Kurang katitipan ku ilmu iya. Ilmu Gusti dititipkan ke orang. Wali alimil ukhra alamatun turo. Orang nggak mau nyaritakan kepatul azkia isin. Wali alimil ukhra alamatun turo layat lubu dunya bi ilmi masaila. Ulah sok neangan dunia ku ilmu. Ku arima ilmu pakai neangan dunia. Aduh, Masya Allah. Lain ilmu lain alim akhirat temang karena alim dunia. Al-alim su ngaranna ulama su asal ilmu dah dipakai dengan dunia ulama su geus bal beres maka jendakan harus itu ieu mah ieu perjalanan menuju ke Allah ieu mah ala kadar bae heula ala kadar singrai-singraikeun teg engke Allah nu mere rahasia eta Allah nu mere teng aya perasaan seperti kumaha di hate urang perasaan deket jeung Gusti Allah hese nyaritakeun kan deket jeung Gusti Allah lantaran lain di hareup lain di luhur lain di tukang deket deui apa Allah mah mukhalafah lil hawadis tapi perasaan orang deket eta nu hese urang menyaritakeun kita menyatu dengan Tuhan teu meunang lamun lain keur urang makom ta'allum mah sebab naon atupan urang mah makhluk Allah mah khaliq pan Allah mah mukhalafah lil hawadis eueuh deui bahasa kos ngabahasakeun zat jatuh menang bahasa zat ka Gusti Allah pan aya zat batu tama kudu murokab atuh pan aya eueuh deui bahasa ieu mah keur carita berbelajar tetep bae zat Allah aya ngaran zat atuh pan kudu murokab kajen kumaha ge moal pati-pati disebut zat eta teh lamun teu murokab mah tina anasir-anasir ye tapi kan eta mah bahasa eueuh deui bahasa iwal ti zat nginjeu bahasa ieu ge sarua menyatu dengan Tuhan. Ieu teh nginjem bahasa teu meunang disebut wahdatul wujud. Teu meunang wahdatul wujud teh nu hiji nu tunggal we ngan Allah. Tapi deuk kumaha ngabahasakeunana terjemahan perasaan batin. Nah, akibat orang pepegatan jeung kaladatan jeung syahwat lalaunan eta teh bisa 1 tahun 2 tahun. Bari ditapakuran ku urang terus dihina-hina dunia teh unggal poe ku urang teh sia hina dunia teh hina dunia teh sia isuk teh deuk paeh make jeung dunia isuk teh sia teh deuk paeh nanahonan terus bae kitu bae make jeung aya jaringan segala kos kitu isuk teh sia paeh kumaha mun isuk paeh tanggung jawabna terus bae nya dunia teh hina terus nya isuk deuk paeh dikitu-kitu hate urang teh kos nulalagaan tapi terus bertapakur urang ke satu ketika Allah mere tetek hese nyaritakeunana kakarak dibere saeutik doang dibere saeutik mah geus bakal poho ka sagala embung wau jeung sasaha nu tadina mah kamari mah embung wau teh urang ngahaja capek kuari mah embung berangkat ti diri asli ai kamari mah kan urang merkep padahal mah aya hayangan urang perang kamari mah perang merkep bunga perketeun padahal menyenang ngajak mun perketeun hayang urang aya hayang bengarana urang perang jeung nafsu kuari mah berangkat ti jati diri urang emang geus teu hayang kuari mah lain deui ta nu tadi mah urang teh kakarak ge urang suluk eta mah perang barang geus usul urang teh hayang nu mantak urang teh mimiti nama urang ka Allah kabelah itu nama engke ku urang ku Allah belah dia nama urang ngadoa belah itu nama urang dibere
mentak orang lamun ngagorokeun masih keneh ya Allah ya Allah ya Allah berarti eta teh makom suluk jauh keneh jeung Allah. Tapi lamun geus deukeut embung nyebut ya Allah sebab naon perasaan diri aya Allah teh deuk naon ya Allahan. Urang gegeroan sote kanu eueuh jaid ka dieu eueuh. Lamun aya mah atuh deuk naon digero-gero jaid nang aya di hareup. Kitu keneh ka Allah. Urang Allahumma teh Allah na perasaan eueuh jauh. Ketika aya mah deuk naon Allahumma mentak wali mah tilok ngadoa. Embung aing ngadoa. Dititah ge embung. Ieu mau ngadoa ambal aya panjang. Ini ti sakieu urang lantaran panjang diturunkeun ka dieu. Sugan teh geus naik deui urang. Sugan teh turun deui. Geus loban atina pi dunia nambah deui bae deui. Ieu angel jasa ye bahkan ngancam di jero hate engke-engke deui mun nya nu ngadoa aing mandek balik. Panjang awat doa. Walaya wali nu panjang wajah ngadoa moal isin. Doa teh menta. Nah, ieu carita jelema geus usul ilallah ala kadar doang tah. Perjalanan ala kadar, capek tah perang capek tah. Tak suluk tak eta teh ngobrol mah bisa ngan 20 menit jadi. Praktek 10 tahun can puguh. 10 tahun. Orang sering ngahuleng ai bangsa ai geus suluk mah pas ngahuleng kieu bae. Ngabersihan bae mantak ajengan kakak Banjar. Tanyakeun ka nu di Banjar. Jangan kakak bapak mana boga gurunya nama. Jangan kakak. Nya mun salat ge makmum geus darangtung. Nya kieu. Tekar di kurang keur naon eta teh batin anu deuk di nolkeun aya cara-cara kadang giler santri mah malum santri itu beda kan santri mah tuh jadi nyana ka tukang heula kieu bae santri karena nungguan guru kayak can bisain nya nama ibadah santri mah blon santri mah kos gitu hei nyana keur nol kan aing mah ti wudu keneh geus nol blon santri mah tuh salah kandas geus eta istirahat kayak geus mulai geus setengah jam leuwih kadang-kadang sajam nangtung bae sajam kadang-kadang aya sajam na nangtung mentok carang boga muatan kan mah. Carang aya ngamakmum lamun lain nu kuat-kuat amat mah. Nge carang jadi santri. Saya itu giliran sa dengan kakak los ya ka ditu. Teu kuat nangtung aing. Teu kuat memehna nangtung angel. Mun karesna hikam panjenengan mah. Mentak ngaji di dia di Cipari, nah gitu hikam. Ya lah mun caritakeun hikam lazat bangunna sebab aya di dirina. Nah, nya salat tuh. Geus teu neuleuh santri sabodo deuk aya deuk nu ngamamum. Sua bodo. Malah kadang-kadang nya neuleuh ka tukang seuri we. Seuri. Maksud seuri teh deuk ka mana ceukna? Deuk ka mamum maning indit ceukna maning indit. Nyana embungin di mamuman embung. Hayang sorangan bae cenah mah, hayang sorangan embung di mamuman. Panai urang marah. Hoi, sia goblok. Imam ieu. Nya mamum mah sia ka aing teu sopan sia. Nyana mah embungeun tuh, nu luhur bae jadi embung malah mah. Embung. Tapi tetep loba bae, engke geus setar karak loba. Mulai cenah Allah. Tegep geus teu robah-robah. Geus teu robah jana asal geus mulai bae. Ta eta memehna kitu keneh diuk jana mah mun ngaji diuk penting man ngaji ngaji rohbiah atau fatul muin sedekah arti ku urang kieu santri geus ngabayak nyana can mulai dikiraha isi mulaina jeung ye bingung ulang lewat sekurang ngarokok deh
mending mun meren teu Pak. Saya jaga-jagaan kakak. Ayo lo barengi training. Ya na. Ngalandeur lagi. Dek ngaji ngalandeur lagi. Teu beunang cek nana. Kege ka dieu deui. Tinggal urang we hideuk jam sabaraha ngajina ieu sih. Masyaallah hese. Kos lalagan buah mantep na luar biasa hese di jelema-jelema anu ngopenan batin teh kos kitu embungeun nyari pangjeusekeun ku sesembung Yesus sorangan ku pamajikan ku anak embung Yesus sorangan ngajembrengkeun sorangan jokot sorangan embus unita batu geus hese urang teh nurutan kos kitu na geus hese. Oh, geus mana kuari nu kos kitu. Ieu mah kiai teh kos Firaun ya kuari mah. Tah guru tah eta hese dituturkeun eta nu kos kitu. Masyaallah kari. Urang nyaritakeun nyana bae geus hese. Komo nu lain-lainna deui. Nah ieu keur carita perjalanan pait. Kurang lamun dibere ku pamarentah nekadkeun haramkan pahit ketika manggih lazat syahwat urang mimpar-mimpar seetik-seetik bae kalazatan jeung syahwat teh hayu kurang diperangan teh engke Allah mere tek aya lah. Nah jadi teu kaluar tina sabab jeung hikmah kudrot mah bisa bae Allah maha sagala-gala